Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha murid-murid di kelas 2 Daramang Sadayana, mudah-mudahan aya dina kawilujengan. Amin. Tepang deui sareng Ibu Amila dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang masih di pangajaran 2. Dinu pangajaran 2 ayeuna anu bakal ku urang diajar sasarengan nyaeta ngeunaan paguneman, ngendalkeun kalimah pangajak sareng ngajawab kalimah pangajak. Nah, ayeuna ngaragakeun paguneman. Naon paguneman teh? Anu dimaksud ku paguneman nyaeta nyarita atanapi ngawangkong, atanapi ngobrol. Nyarita dua arah di antara dua jalmi silih tempas atanapi tanya sareng jawab. Tah eta anu dinamikeun ku paguneman. Tah ayeuna aya contoh paguneman nu sapertos kumaha. Tah kan tadi tos dijelaskeun yen paguneman teh nyaeta obrolan dua jalmi. Tah contoh aya Aceng. Punten, Dupi Dadang aya, ras bapana Dadang ngawaler, "Mangga, Aceng aya kaperyogian naon?" Dupi Dadangna aya Pak, abdi bade ngajak main bal. Oh aya, mangga kalebet, urang sauran heula Dadangna. Tah sapertos kitu contoh paguneman di antara dua jalmi. Terus ngertos ayeuna naon eta nu namina paguneman? Atos nya. Anu salajengna ngedalkeun kalimah pangajak. Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu eusina mangrupa ajakan. Ciri-cirina nganggo kecap hayu sareng yu. Upami kecap hayu biasana dianggo di awal kalimah. Sedengkeun kecap yu biasana dianggo di akhir kalimah pangajak. Yuk orang tingali contohna sapertos kumaha. Contoh kalimah pangajak. Deri ngajak jajan cilok ka Rita. Kumaha kalimat pangajakna? Rita, urang jajan cilok yuk. Nah, yuk ada di akhir kalimatnya, aya di panungtung. Nu kadua, Susi ngajak main backlen ka Azka. Kalimah pangajakna kumaha? Azka, hayu urang main backlen. Tah sapertos kitu. Tah ayeuna urang lajengkeun kanu ngajawab pangajak batur. Mangga titenan contoh kalimat pangajak jeung jawabanana. Contoh nu kahiji. Urang diajar di rorompok yuk. Tah kumaha ngajawabna? Jawabanana hayu kaleresan abdi aya PR. Upami nu kadua, urang ameng di bumi mira yuk. Tah eta kalimat pangajak. Kumaha waleranana? Moal abdi nuju seueur PR. Tah dina ngajawab pangajak ti batur upami urang palai dijawabna hayu. Tetapi upami urang teu tiasa atanapi menolak jawabanana moal ya. Tah emut upami ngajawab panajak batur kedah ngagunakeun kalimah anu sopan. Nah, murid-murid anu soleh solehah alhamdulillah materi dinten ieu parantos rengse didugikeun ngeunaan kalimah pangajak. Mudah-mudahan sadayana ngartosnya tiasa ngagunakeun kalimat anu sopan ngeunaan dina kalimat pangajak atanapi ngawaler ajakan. Mung sakitu wae. Tepang deui minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.